Nomor ka-14 nu kalebet murtad ucapan nyaeta ngucapkeun kieu ka jalma muslim, abdi teh musuh anjeun sareng musuh nabi anjeun. Ta eta ngalamun ngomong kitu ka orang muslim murtad eta teh. Jadi ulah ngomong ana aduwuka wa aduwu nabiyika bahasa Arabna. Ulah ngomong kitu ka jalma muslim. Jalma muslim teh jalma anu beragama sabab orang Islamah lain musuh tapi dulur ihwatun. Nomor ka-15 omongan anu matak murtad teh ngomong kieu ka turunan Kangjeng Nabi. Kieu ngomongna teh, abdi musuh anjeun sareng musuh aki anjeun. Bari ngamaksud ka Kangjeng Nabi nyebut musuh aki anjeun teh. Aya turunan Kangjeng Nabi. Tuluy urang teh ngomong kieu ka turunan Nabi teh. Kuring musuh anjeun jeung musuh aki anjeun. Bari dina hate teh ngamaksud nyebutkeun musuh aki anjeun teh kan Nabi Muhammad teh, sabab Nabi Muhammad teh kakek moyangna. Nah itu matak murtad. Kade hati-hati ulah ngomong kitu sapertos name anu tos dijelaskeun. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan murtad pada melan. Sabenerna mah murtad mah jelemana. Cek tadi oge, cek basa eta oge. Ari pagaweanana mah ngaranna teh ridah. Ridah teh hartina teh pagawean atawa ucapan atawa patekadan anu matak megatkeun agama Islam. Jalma anu migawe ridah ngaranna teh murtad. Pelaku ridah teh pelaku anu memutuskan agama Islam teh murtad ngaranna teh. Ngeun di urang mah tos jadi kebiasaan ridah teh murtad teh geunelah ngarah babarinya. Nu katilu aya murtad pagawean. Jadi murtad pagawean mah ngomong henteu nekatkeun henteu tapi migawe kumaha. Hiji contoh murtad pagawean teh sujud kana patung. Terang sujud kos di salat dina salat aya sujud. Tah, sujud kana patung murtad ulah. Naudzubillah. 2. Murtad pagawean teh sujud kana panon poe. Aya panon poe disujudan. Murtad. 3. Murtad teh lamun sujud ka makhluk anu sejen. Lain ka patung, lain ka panon poe, ka saha we ka makhluk. Saha we kana tangkal kai atawa kana bintang, kana bulan. Sujud ka makhluk lain lah. Murtad eta teh. Ulah sujud ka salianti Allah intina mah. 4. Nu kalebat murtad nu kalebat murtad pada pagawean teh nyaeta ngalungkeun perkara anu aya tulisan Al-Qur'an kana tempat anu geuleuh atanapi ngalungkeun tulisan ilmu syara atanapi asmaul a'dham. Teu ngahinakeun jelema nu kitu. Aya tulisan Al-Qur'an dialungkeun kana naon? Kana tempat nu geuleuh, kana cubluk, tempat tai. Tah eta teh murtad sabab penghinaan. Ngahajakeun kade. Atawa ngalungkeun ilmu syara, terang ilmu syara, ilmu agama, ilmu fikih, ilmu tauhid. Kitabna dialungkeun kana naon? Kana barang nu kana tempat nu geuleuh. Eta murtad. Sami. Atawa ngalungkeun asmaul a'dham teh jenengan Allah anu agung, asmaul husna dialungkeun kana tempat nu geuleuh. Sami eta matak murtad ulah dipigawe nu kitu teh.